goresan hati salawas nangang tanda tanya naha ayo kene wa iyang Cipaisan Purwakarta kadedu ayo kene abdi nyaris waah Purwakarta kana jurangan anu nista jerit batin pinuku ka rumaosan hirup abdi teh cep iki Purwakarta pinuku nada jeung dosa sigana motiasa mangcu Purwakarta sasaran deui leuwih ade ayahna aci Purwakarta urang papisah deui katampi mamahna aci Purwakarta kanyah salira duh angin peting Kang Asep Cibungur bang napikeun rasa kuring Kang ulah ngedalkeun teh Neng Cibungur ngedalkeun rasa katinang ngaran anjeun teh Dian Cikampek anu bageut ngancik dina hate kuring tung aja ka mama Cikampek anjeunna mah kantun wasna topantos rada mamahaan awi luar hujan makantun langtisna nalika ngoping cep iki nu kasep tea hariring tengah peting daun hangjuang no katebak angin Bahmut Purwakarta siga anu ngagupayang Neng Purwakarta kadiri kuring goresan hati salawas nangang tanda tanya kileng seramah put bagus putra naha ayah
kadadeuh katineng abdi nyaris Nenek Uti Sulastri kana curangan anu nista jerit nabatin pinukuka rumah mosang hirup abdi teh pinungku nada jeung dosa sigana motiasa sasarang deui leuwih ade aja bos pupuk munjul Purwakarta yurang papisah deui kenampi kanya salira